gancang teh ngendang anjing terbalik gendang nih naon cenah si gareng teh ya itu yang bener gerak ada molotot ka tukang kenang eta aing ngegel teh ulah polotot ka tukang kenang mun areng ngigel dina hate bari ngalagu naon nu dihalangkeun ku juru kawih dina hate turutan ngarah urang teh apal kana wirahmah jeung apal waktuna ngagoongkeun ieu 2 3 4 dengekeun ali kalali beredeui areng enakeun kukupu ge barentangan di 2 3 4 ari mah beja harewos beja di taman enakeun daya nangigel mah tuh gibakeun wah ngalongok ka katuhu ngakeca beton awakna gibakeun maju ka hareup tuh gibakeun lempang 2 kali hiji 2 sok gokeun enakeun anjing teh sok turutan sor ibadah deui kukupu ibadah di taman aya beja karewos beja di taman anjing beja di taman beja di taman bener atuh ari mawa beja harewos beja di taman larasna tuh sok nu bener koheat nu penting bener hiji 2 3 4 asa bener wirahmah we karena uncuing atuh teh awas dibageun awas tong tarik teuing ngalongok ka kencang kakatuh dibageun maju ka hareup maju nih dibageun lempang wow pah sia aya bener ngigel gitu kalakah morosotkeun calana si gelo anjing teh pamajikan teh ngabidian urang joget kumata kalakah kita dikeuman kurinso kalakah dikeuman ku minyak tanah jadi kumaha atuh karetna jadi beukah ai geus beukah pan dipake ge logor wae ai geus logor dikeuman ku jajamunya anger logor hese atuh hese izin ku pangaresana Bapak Ustad bilih pajarkeun areng melanggar hukum agama margi pan urang teu dikengekeun katinggal aurat hukum dina agama haram di palimanan waya zaman